Waman jeung sing saha jalma nazara anu nempo itu si iman ilaiha kana itu pirang-pirang aing pistihsani dina perasaan alusna sayin sesuatu minha dina itu pirang-pirang aing faqad ahlaka maka temen ahlaka geus ngabinasakeun kana itu amal ta kana pirang-pirang amal ta. Jadi sing saha jalma anu geus ngarasa alus pedah geus ngalakonan amal taat, maka ieu amal taat anu kuduna nyalametkeun kalah ngabinasakeun. Sing saha jalma anu geus ngarasa alus kabawaan ku amal alus, maka eta amal alus teh anu kuduna nyalametkeun kalah ngilakakeun. Kabeh tetep urang wajib nekadkeun ieu tolab ilmu teh amal alus, tetapi urang wajib ngarasa ieu awak ulah kabawaan geus bahaya lamun urang ngarasa awak geus alus pedah geus ngalakonan amal kumajang teh upami dina sapertos ibadahnya dina salat tapi ibadah sanesna urang teh anu diharapkeun teh surga we terasi eta kumaha alus atawa napi awon gitu nya alus ceuk makom awam itu makom anu geus salama minimal urang teh cicing dirinya. Sabab naon? Lamun mah urang can bisa ibadah karena Allah, maka urang ibadah karena ridona Allah. Ari Allah dia tahu teh surga pikeun jalma taat. Gitu. Urang ngalakonan amal taat, tapi aya kahayang surga. Ieu surga dipikir ridho ku Allah ku jalma anu taat. Berarti urang ibadahna karena limat mati. Karena ridona Allah. Jadi ibadahna atas dasar cinta ke Allah, lain atas dasar buruh ti buruh. Ngan urang ulah nganggap goreng nalika urang ayeuna Allahumma inni as'alukal jannata. Ya Allah saenyana abdi nyuhunkeun ka anjeun surga alus. Alusna keur saha? Keur makom awam jeung keur makom rohil. Keur makom jalma anu boga kahayang init ka Allah jeung keur jalma anu geus init ka Allah. Ngan pikeun jalma anu geus nepi ka Allah mah eta teh geus teu kapake deui. Jadi jalma anu geus nepi ka Allah geus bener-bener ngaduana li izharil ubudiyah pikeun nampakkeun kahambaan. Jadi status doa teh pedah ngarasa urang hamba dikudukeun menta lain kana kahayang. Ngan ieu hamba kudu menta. Jadi salah lamun jalma anu geus marifat apakah dia masih keneh ngadoa? Masih ngan ngaduana eta didasarkeun atawa dilatar belakangi kulantaran ngarasa diri hamba anu boga kewajiban menta. Jadi ngaduana kulantaran perasaan hamba lain karena kahayang. Panai urang mengaduana karena kahayang. Oh ayeuna ngadua kacumponan itu kan bingung deui. Sebab naon tujuanna karena kahayang. Kacumponan urut. Pindah doa. Ada salah janggal tak ya? Lamun tina walian atas habajanlan, tapi dia lebih kenyang teh. Iya dina sarah Ibnu Ibad mah eta teh hikmah anu nomor ka-20. Nah ka-30 genep. Ngan dina hikmah dina kitab Sarah Al-Mutimah ieu teh hikmah ka-35. Maka nya kitu teh di antawis para ulama pensarah kitab itu berbeda pendapat ngeunaan jumlah hikmah dina kitab. Sebab aya anu 2 dihijikeun, aya anu 3 dihijikeun, aya anu 3 dipisah. Nah eta jadi mangaruhan kana jumlah. Nah, lamun Al Imam Al-Buti itu ngajadikeun hikmah dina kitab hikam itu 240.